Timbalan. Paling layang jamu sekali musada. Bawakan dia dalam dibeli mau dibikin di pentak mau dibikin iwati kudu dipao kali musada init maneh buru-buru. Waduh cilaka lamun make jalan sarekal maling mah eueuh nu balik deui ti nagara Amarta. Mangkaning akang ti pamaji. Langkung Cipayun paralun maklum kasuhun hapuntenna nu kateda numutkeun wartos-wartos desas-desus ti ramutan terminal kecewas-kecewis ti taman mini obrolan urang gorogol capetangna urang Cilangkap nya Panawa engal maju dina pangbangunan henteu dumasar nyekel kana jimat sapertosna batu ali, buli-buli, bali ucing, keris, isim. Panawa henteu nyanarkeun ka dukun-dukun. Panawa teu nyanarkeun ka kiai-kiai. Tapi ngalaksanakeun doanya eta ngalengkahkeun suku metakeun leungeun ngagunakeun akal pikiran anu sehat jeung nganggo ilmu dina zaman teknologi canggih kiwari. Tobat. Ari eunteng nagara luar ku ayana utamana akal manusia sabab manusia nu dimulyakeun ku nu kawasa mulyana manusia jurig sakti setan kumawasa teu leuwih mulya batan manusia. Daya lian iwati nyungsi ilmu ti zaman lemut ngalapang bisa ti zaman budak enteungna nagara luar batur mah tos bisa nincek bulan tos ka antariksa ieu hasil otak nu nganggo ilmu tah panawa ge kitu waktu ayeuna teh nu dicepengna teh kayakinan nu pasti nu penting nyiar ilmu sabab di dunya tanpa ilmu cilaka akhirat tanpa ilmu oge cilaka kitu numutkeun wartos desas-desus nu katampi ti urang jamatan Samangi obat ngan ai kecewisna sapalih mah aya sana Panawa majuna teh ku ayana nyekel pusaka layang jamus kali musada nu ayeuna dianggo lambang kabesaran negara dianggo dasar negara nya Panawa nyekel pasapa hirupna teh tina pusaka layang jamus kali musada eta anu janten pokok duka leres duka henteu bengah amrwata wata suta bengah amar wata suta iya pinganak kagiri-giri kingkang kagiri-giri ya kagiri-giri syukur bagja kumayangan memang akur jeung nu katarima beja ku akang memang lamun kitu carana kali musada urang paling kali musada urang paok sabab beja teh akur kitu pisan yen Panawa teh nyekel lambang kabesaran negara layang jamus kali musada aing hayang ngamilik eta pusaka aduh Gusti panuhun we ulah dipaok saena mah digaleuh we dipeser sabab upami jalmi anu bade ngarusak kali musada nu bade maling kali musada tara balik deui ka nagara baka apes salamina ieu nu kapenak wae ngomong siap mapagahan kai mundur. Oh, tujung disusutkeun kana payung.
ngagebrus juga tele nuruntuhan di stasiun Senen borogek di dinya. Elit Daud Timbalan paling layang jamu sekali musada bawakan dia dalamun dibeli mau dibikin di pentak mau dibikin iwati kudu dipao kali musada init maneh buru-buru waduh cilaka lamun make jalan sarekal maling mah eueuh nu balik deui ti nagara Amarta mangkaning akang ti pamajikan kereburan alaun si bungsu cacingeun mudah-mudahan we akang cing bisa balik bawa wadah mana tentara sacukupna ini Daud Timbalan sanggup maling kalau sada mudah-mudahan baik cing tiasa kabantun ku kaula rampung Daud tutas menganika amanat teh kapun bojo akang moal bisa ka kapatihan heula kitu nya boa akang boa sieun kaula nagara Panawa teh sangar ditincak ku jelema jahat sabab parantos ngawujud kesatuan jeung persatuan geus manunggal rakyat jeung pamarentahna teu bisa diganggu gugat kali musada geus jadi dasar falsafah urang Panawa mudah-mudahan we cing bisa kabawa ku agam nya muga-muga we didoakeun bro pangkatan kamana maneh bade wangi si heula abdi ulah lila teuing buru-buru datang ka dieu mangga permios